Sa akrab nak maneh jeung babaturan, sa deket nak maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktu nak maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Maneh make dedemit, ku aing dipake jarur langit. Aing mah jelemana tetegaan, tapi bukan berarti aing teu bisa. Baladageun. Ya geus. Aduh, mumpung ditransfer ku si Kardun. Aing dek nyipuh lah emas di tim asa hararideung perasaan mah. Kudu disipuh heula ieu mah. Kabeneran geuningan euy aya para tetangga. Sekalian aing bari emberan. Aduh, euy kabeneran keur ngararium para tetangga ya. Aing dek wawar meuli emas. Cenis, keur naon, Cek? Lain, Cek, ada kamana mun geus hedon kitu? Lain, Cek, pan urang teh ieu ditransfer ku si Kardun, eudeuk nambahan deui meuli emas. Mak nyari anu kenca pinuh ari nu katuhuh teu. Ari ieu Cek eta keur naon? Ya we, biasa Cek keur napi beas. Sarua Cek, urang geus meuli beas kitu. Oh, sarua geuning Cek, sok meuli beas nu kieu. Bae da bari nu kieu ge da pulen rasana mah. Da euceung mah bari na ge lain keur dahareun. Keur para hayam, lain para euceung. Ayo Cek ah, geus beurang, si kaburu panas. Ade eta diuk mah, pindah atuh ka ditu si kapanasan. Tong sok sombong. Dangaran aja lemak mah moal salilana di luhur. Lamun teu murag sorangan, pasti bakal dituar batur. Bener teu? Baladageun. Keur emak-emak anu dibere duitna saeutik, ya bade titah ngirit. Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung. Beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahueun salaki yen ngatur duit teh lieur. Bener teu? Baladageun. Sa nafsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna. Yes. Tapi lalaki lamun geus nafsu, awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu? Fakta. Baladageun. Kadang-kadang aing sok heran ka ibu-ibu nu sok senam. Tujuanna heueuh keur menurunkeun berat badan. Mengurangi nafsu makan. Yes. Nah, ari tempo bubar senam, baranghakan segala dihakan. Teu sidik mah ieu, teu bisa sem ge didedetkeun. Kudunya Yeun, dengekeun. Nyaah ka jelema mah teu cukup ku nyaah, bet ka ucing ge aing ge nyaah. Aya ka imah di Paraban, aya datang ka imah di Mandian. Kok ka jelema nyaah mah make duit, lain saukur ku omong doang. Yes. Emang hayang dahar kudu kupika nyaah, teu cukup. Yeuh, hirup zaman ayeuna mana naon ge ku duit, lain ku omong doang. Baladageun. Dengekeun Besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Diriungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Tuh, tingali ieu. Ai sia lalel we jiga nu dagang leta online wae. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Yes. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka Sangu Padang. Yes. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, euy deuk sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Dengekeun Besti. Urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman. Buktinya urang mah tara ditanyakeun, "Ai kamu capek enggak sehari-hari?"
ay kamu diem di rumah bosan enggak? Atau ay kamu pengen healing apa enggak? Yuk, pangnyari hati-hati mah. Salah daya kitanya, kamu teh sehat apa enggak? Atau punya uang apa enggak? Sakapeng mah yang cerik, ose-ose. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala diberi janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian ye awe zaman ayeuna mah terar sepeun janji manis. Yes. Resepna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ye lain klemer-klemer. Kalakap utah uger. Dengekeun besti, lamun boga masalah rumah tangga, ieu selesaikeun teh masalahna, lain masalah hubunganana. Lamun nempo pamajikan, sumutat samutut, jumutat jamutrot, amek-amekan teu paruguh teh, salaki teh ulah pipilueun samutut, ulah pilueun amek-amekan. Dari sikap pamajikan mah anger kitu, ieu mung eleh. Yes. Nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman.